Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Urang sadaya tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha kabarna siswa-siswi sadayana? Mugia hidep salawasna dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina danget ayeuna urang baris diajar deui ngeunaan aksara Sunda. Tah ayeuna mah urang diajar ngalarapkeun aksara Sunda kana nami-nami kota atanapi kabupaten anu aya di Jawa Barat. Kukituna hayu urang perhatoskeun sasarengan. Tah, di dieu aya conto anu kahiji. Prak geura tingali contona ku hidep kalawan daria jeung soson-soson. Conto anu kahiji nyaeta kecap Ciamis. Tahapan kahiji anu kudu dilakukeun ku hidep nyaeta tuliskeun heula aksara Sunda dasarna. Kecap Ciamis teh diwangun ku aksara Sunda nyaeta aksara Ca, aksara A, aksara Ma, jeung aksara Sa. Sanggeus kitu, ayeuna urang tuluykeun kana tahapan anu kadua. Sangkan bisa jadi kecap Ciamis, tangtu kedah aya aksara Sunda anu dirobah pokalna. Tahapan anu kadua nyaeta ngarobah sora pokalna. Anu kedah dirobah sora pokalna teh nyaeta aksara Ca, aksara Ma jeung aksara Sa. Aksara Ca jadi dibaca Ci, aksara Ma jadi dibaca Mi, terakhir aksara Sa jadi dibaca S. Cara ngarobah pokal dina aksara Sunda nyaeta ngagunakeun rarangken. Rarangken anu dipake dina aksara Ci nyaeta rarangken panghulu. Rarangken anu dipake dina aksara Mi nyaeta rarangken panghulu. Terakhir rarangken anu dipake dina aksara S nyaeta rarangken pamaeh. Conto anu kadua nyaeta kecap Sukabumi. Sami sapertos conto anu kahiji. Tahapan kahiji anu kudu dilakukeun nyaeta nuliskeun aksara dasarna heula. Tingali contona kalawan daria. Tuliskeun aksara Sa, teras aksara Ka, aksara Ba jeung aksara Ma. Sanggeus kitu tuluy robah sora pokalna. Anu kudu dirobah nyaeta aksara Sa jadi dibaca Su. Aksara Ba jadi dibaca Bu. Aksara Ma jadi dibaca Mi. Aksara Sa dibaca Su dirobah ngagunakeun rarangken panyukup. Aksara Ba dibaca Bu dirobah ngagunakeun rarangken panyukup. Terakhir aksara Ma dibaca Mi dirobah ngagunakeun rarangken panghulu. Upama geus kitu eta tulisan aksara Sunda karek bisa dibaca Sukabumi. Siswa-siswi sadayana. Pikeun latihan di bumina sewang-sewangan, coba robah kecap-kecap di dieu kana aksara Sunda anu merenah. Tong hilap tuliskeun oge rarangken anu dipake dina masing-masing aksara Sundana. Pek kerjakeun babarengan jeung babaturan hidep, sangkan bisa silih koreksi. Rupina mung sakitu heula materi anu tiasa didugikeun ku Bapa dina danget ayeuna. Wilujeng ngerjakeun latihan anu tadi tos dipasihkeun. Wilujeng diajar aksara Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.